teh emang diomongan hungkul. Sok aya cenah ieu teh wargi mah nu nganggo parudan keju tapi kakang mah ieu we beh ngagalo gitu. Aduh, pegel oge nya. Ngomongna dagang eta meureun. Non bangsa misro combro marudan sampai sababaraha kilo cuman 2 siki ge da hiji ku beuri. Pegel ya lumayan. Intina mah can biasa dan naon ge geus biasa mah nya kitu bisa. Oke. Ayeuna mah tah ieu geus pokona pepak ieu teh geus aya bangsal terus sangu tinggal banjur ke cai panas. Beh naon beh haneut. Galo-galo we kieu mah. Ieu komplit ya. Keur aya sagala-galana. Biasana mah cuma daun gedang paling gitu. Kita tinggal marapkeun baraya. Itu geus galok ieu mah sok kararawok lah dijamin pokona mah. Ya teh nya wilujeng sakitu heula videona. Hatur nuhun. Tong hilap like, comment, share jeung subscribe na.